Assalamualaikum dulur salembur barea salam dunya tepang di sarang tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian kaopat karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Paso sore harita teh kirawan cipku 5 kabeneran hadepoena. Angin sore ngahiliwir leler ngadalingding. Belah kulon sang surya maju lalaunan andalemi semusungkan. Dumeh rek tinggalkeun beurang. Harita Abdul jeung Uhe geus araya di warung Nabi Odah. Keur nyidik-nyidik kalebah bumina juragan sastra. Sabot kitu lar aya lalaki kira umur 35 tahun ngaliwat kelebah dinya. Kabeneran deh di buruan bumina juragan sastra aya si memeh keur nyeboran kekembangan. Reg eta jajaka teh eureun lempangna sarta nyampeurkeun ka si memeh lanjangna juragan sastra sarta pok nanya. Bibi keur naon? Geuning sorangan bae nyebor teh. Na ka mana ari taeun? Ceuk si jajaka teh. Geuning cep kosasi. Mulih ti mana cep? Si memeh geus wawuheun jeung kosasih teh dumeh tadina batur salembur pada urang kopo. Ngahaja we bi, ka mana ari Eulis? Aya kitu bi? Aya cep mung nuju teu damang. Teu damang kasawat naon bi? Parujeng bae panginten cep. Dupi ibu mama angkat ka mana bi? Aya cep. Saurkeun we bi nya ka ibu sareng ka mama atur salam kitu ti abdi. Ieu deui keur bibi. Beri song cep kosasih mikeun duit kasih memeh. Sawies atuh cep tong nganggo kigituan sagala. Cek si memeh embungeun dibere duit. Tapi kalah sok bae diselapkeun dina pagar ku cep kosasih. Sarta geus kitu mah leos bae kosasih kakidulkeun ka sandiwara. Abdul jeung Uhe anu nyerangkeun ti kajauhan pating kecewis haharewosan. Duka teuing naon nu diomongkeunna mah. Bioda sorangan tukang warung teu nyahoeun. Saleosna kosasi kira setengah jam lilana bada maghrib Jol dan Johana menang make pakaian ginding sateker kebek. Dumeh cek pamikirna rek nepungan pimitohaeun jeung bebene anu candaekeun. Barang Jol oge kalebah dinya, Abdul nyampeurkeun ka Den Johana. Pupulih yen tadi aya kosasi anu tanyakeun Eulis Titi. Anu cenah mah cek si memeh teu damang. Atuh aya jalan komo meuntas pikeun Den Johana. Aya dadaku pikeun neang nu gering. Sanggeus si Abdul bebeja, leos Den Johana indit ka pakarangan juragan sastra. Nepi kaburuan oge geus dipapa ku juragan sastra katut Ibu Jule. Teu dicaturkeun kumaha obrolanna antara Den Johana jeung pihak pribumi. Ngan kira wanci Isa Den Johana geus kaluar deui bari pasemon baketut murkusunu kurawud Haseum. Nepi ka jalan dipapageun ku si Abdul jeung si Uhe bari pok nanya. Kumaha Den, beres? Si Abdul tekebat dumeh mireungeun Den Johana jamotrot. Sial, paingan si Eulis teu nyang hareup euy ka dewek. Da eta deui si kosasi ulon-ulonna teh, ka dewek meuni teu nembongan-nembongan acan. Ceuk Den Johana. Panginten atuh Den, kapan teu damang Eulis teh? Wah, bisa jadi gegeringan. Da basa ku dewek di longok teh kalah ka dikarimbun bunyi pisan, teu neuleuh irung-irungna acan. Hahaha, nah aden tebet diantep bae, matak naon mun dikenyang simbutna. Hahaha, si Abdul ngabarakatak. Tapi ayeuna mah kieu euy, Dul Uhe, si kosasi heula kudu diwarah, ambe teu ngahelaran bae ka Cigembreng. Den Johana nyaritana semu ngaharewos. Nya Dul, engke we urang pegat balik nanti sandiwara. Si Uhe megat kalimah. Bener euy he. Apan tadi manehna kasoreang tangtu balikna peuting da budalan sandiwara teh tabuh 12 peuting. Ngan di mana nya megatna? Di ditu we tuh deket lemburna di kebon awi sisi walungan. Ceuk si Uhe menipu beuleugeuk kawas nu heueuh. Kumaha kitu bae Den? Si Abdul ngayakinkeun heula ka Den Johana. Oh kitu we. Tak engke mun geus kapokeun mah tangtu manehna moal daekeun deui ngulamprang ka Cigembreng da sieuneun. Den Johana nyaritana beuki nafsu. Nya Den lah, lebar atuh Eulis Titi ku batur bah. Heug kapan aden teh tos loba barang berena sanes? Si Uhe nepak punduk si Abdul. Rugi we ta dajeng si Eulis nama can patareman leungeun.
lantaran saban ngirim naon-naon oge nu narimana teh sok indungna. Lamun kitu mah atuh Den, nu sok dibahugi teh ibuna meureun Den. Si Abdul nya kakak seuri. Den Johana teu nyarita naon deui, hatena beuki keheul, boga rasa dieret diulinkeun ku eulis Titi. Atuh nafsunah yang menangkeun eulis Titi ayeuna mah beuki nyaan. Lir ibarat Raden Burisrawa kaedanan ku Dewi Sumadra. Sanggeus nganterkeun Den Johana ka pangipasan, si Abdul jeung si Uhe mah terus bae arindit maksudna rek kakopo merek megat Kosasih anu dianggapna ngahihileudan eulis Titi sarta ngarugikeun ka Den Johana. Pikeun maranehna mah si Abdul jeung si Uhe kitu kalakuan teh teu asa dosa, da anu kadeuleuna ngan borelakna angka dina duit kertas. Di kebon awi deket lembur kopo anu caneom paroek dume hariem ku tatangkalan sisi jalan rondaan aya tangkal bungur anu dianggapna kurang dinyamah sanget. Sumawa namun ti peuting najan ti beurang oge arang langka nu ngalanto kalebah dinya teh da sok aya nu megat cenah. Harita oge si Abdul jeung si Uhe di dinya megatna teh dinu hara-haraeun. Atuh barang lar Kosasih ngaliwat ka dinya, jol-jol ditarajang bae ngan Kosasih rikat luncat kana kuta, marukanana mah jurig. Tapi barang sidik yang jelema nu rek niat jahat, kapaksa Kosasih ngalawan, da lumpat mah pimanaeun lantaran dipegatan. Saha si laing? Cek Kosasih bari luncat micen paneunggel. Tong hayang nyaho ka dewek, tapi si laing kudu modar. Lamun embung modar ulah mika hayang eulis Titi, ngarti? Hahaha, naon bakuna si laing pipilueun kana urusan batur. Kosasih nya kakak kelantaran teu sangka yen anu megat teh geuning aya hubunganna jeung karep manehanana mika hayang eulis Titi. Karek ge eureun Kosasih seurina geus sebrut manten ditonjok ku si Abdul. Ngan kulantaran poek jeung Kosasih balanga atuh habek bae peurup si Abdul nyayang kana gadona. Bangkieung meni ngadayagdag, barang rek ditimpah deui Kosasih kapaksa nagis ngaduleungeun. Dek! Aduh! Si Abdul kabeunangan lantaran barang nakis Kosasih sakalian nonjok beteungna. Ngan orok kaya si Uhe geus bek manten kana punduk. Atuh Kosasih nyolonton untung teu ti gujubar ka walungan lantaran kaburu muntang kana awi. Sabot kitu sarepet si Abdul mesat bedog. Maksud damah rek diheumbatkeun kana sirahna Kosasih. Tapi Kosasih rikat muter dina dapuran awi. Atuh bedog si Abdul habek-habek bae ngadekan dapuran awi. Jeleng Kosasih luncat kanu lega. Bari sakilat Kosasih meupeuh pepeuteyan si Abdul anu keur ngulinkeun bedogna. Aduh, setan sia. Selik bedogna ragrag kekenceun Kosasih. Sabot si Abdul kalengitan bedogna kalawan sakilat leungeun Kosasih ngababuk banget si Abdul bari diseri ku tonjokan kana angeunna. Aduh. Si Abdul ngagorowok deui bari ngajongjolong. Kabeneran bedogna karampa. Atuh hatena nu tadi geus miris teh bijil deui. Anakop kana bedogna kurinjal hudang deui bari ngaheumbat. Tapi Kosasih geuat nyingcet ka gigir bari meupeuh deui pepeuteyanana. Beneran pisan kana ugal sukuna. Sata bedogna ngaceng deui rada jauh bari muringis manehna ngejat nyekelan sikuna nu asa locot. Si Abdul insap yen Kosasih lain tandingan manehna bari mundur manehna ngagorowok. Uhe, tewak teh mangkeluk teh lain laju bae. Uhe kakara inget ayeuna mah yen si Abdul geus medok. Geuat manehna ngajleng bari meupeuh puut ceuli. Tapi Kosasih nyaho kana maksudna si Uhe sakilat ngagilek ka katuhu bari ngasupkeun tajong kana kemplong musuhna. Si Uhe reuwas sakilat manehna narik deui peureupna bari ngarobah pasangan sarta diganti tajong anu kebeneran pisan keuna kana kuping Kosasih. Aduh, cek Kosasih. Kulantaran geus leuseuh tanagana atawa memang eleh pangalaman ku si Uhe. Kosasih rada ripuh nyang hareupeun si Uhe mah. Dina kosongna Kosasih kabeunangan di dadana dijeblag atungan dayagdag bae kana gawir walungan aya kana satumbakna. Geus teu aya belaaneun deui. Kosasih ngarawel regang awi tapi lesot deui. Atungan koleang bae kana gawir nulung kawing. Modar si ayeuna mah paling ge disebutkeun malidkeun maneh kudu manggihan isukan. Ceuk si Uhe beri lenga-lengo nempoan Kosasih kana gawir. Sanggeus sidik teu kadengen naon-naon mah si Uhe ngajak si Abdul balik ka pangipasan. Maksudna rek bebeja ka Den Johana yen hasil maksud urusan kumaha isuk. Nganu penting peuting eta keneh meunang duit. Malikan deui ka tukang samulangna Den Johana ti bumina juragan sastra jeung sabada juragan sastra katut Ibu Julek ngagoloyoh ka kamarna lantaran bingung ngemutkeun kaayaan Eulis Titi nu jadi putra. Eulis Titi ngojengkang ka panto dapur lantaran aya tanda ti si Memeh
Yen di luar aya Sudrajat ngadagoan nu jadi bebene na barang jol teh ka tempat nu matuh nya bae Sudrajat geus ngadagoan diuk dina bangku. Gek eulis titi diuk dina bangku parendeng jeung Sudrajat. Sudrajat rada ngisir kabeh tengah mere tempat ka eulis titi. Tos lami engkang. Eulis titi sorana rada ngageter semu ngageuri. Lami ngantosan mah eulis mung sangga memeh. Eulis nuju teu damang cenah sareng nembe tas aya tamu. Ceuk Sudrajat teu kebat nyaritana. Sumohon engkang, abdi teh udur. Eulis titi ngageuri. Naon anu karaos Lis? Sudrajat ngised diukna beuki adek. Nu karaos badan mah teu aya. Mung ieu we hate abdi bingung mayunan ibu sareng mama. Ceuk eulis titi bari sumegruk ceurik. Cep duanana jarempe taya nu nyarita sakecap. Bulan anu tadi alum teh ngadak-adak bray bae ngempray. Sedeng angin ngadalingding mawa seungitna kembang eros nu aya di dinya pacampur jeung seungitna kembang malati nu rada beh jauh. Engkang, eulis titi satengah ngarewos. Nah bade luas bade tega engkang ka eulis teh. Segruk ceurik bari nyuuh kana dada Sudrajat. Naon teh Lis? Walan Sudrajat rada ngahulang meneng. Engkang, upami yaktos engkang micinta ka abdi. Engkang engkang gerejait abdi tina ieu katunggaraan. Segruk eulis titi nginghak deui. Na kedah kumaha atuh Lis engkang teh? Margi engkang oge sasat nuju tunggara. Walan Sudrajat bari malik netep eulis titi. Engkang, yaktos kitu engkang teh cinta ka abdi. Piraku deui atuh eulis, kapan pangsa kieu oge engkang teh kunaon atuh? Upami leres-leres mika dedeuh mikasih ka abdi. Enggal ayeuna pisan abdi candak ti dieu. Sanaos ka mana oge tangtos abdi bade tumut carek bibilanganana. Sanaos kaliang cocopet ke abdi mah moal baha. Lis, sing emut Lis. Engkang pangna dongkap ka dieu teh kapan nyumponan janji urang wengi kamari. Anu hal ieu teh sanaos abot wireh memangna lain wayah lain mangsana engkang kedah sasarengan sareng eulis wengi-wengi anu panginten cek batur mah kumaha boa sangkaanana. Sudrajat ngarandeg heula di selangku neuteup bulan. Lis, naon deui eulis nganggo nyebat pae di sana ku engkang? Sama sakali teu kahartos Lis. Engkang teh benduk kitu ka abdi. Henteu Lis, henteu piraku engkang kitu. Mung naon atuh maksad eulis teh? Engkang, nah bade luas tega engkang teh ka eulis. Aduh eulis, kudongkapna engkang ka dieu teh hiji bukti yen engkang teh nyaah cinta Lis, cinta engkang teh. Upama yaktos kitu manah engkang, sakumaha pasini janji basa wengi kamari. Nah teu langkung sae upami urang ingkar ti ieu tempat. Margi eulis parantos teu kiat aya di dieu. Eulis titi beuki kerep nginghakna sedang leungeunna pakupis nyusutan cipanon ku tungtung kabayana. Lis, eulis, sing sabar geura enung. Sareng naon anu jadi marga lantaran, cing pokainya Lis. Engkang pasian terang, naon maksada anu disaurkeun ku eulis teh. Cek Sudrajat bari hareugeun. Engkang nah kembang eros teh parantos layu. Sareng nah emutan engkang parantos lali. Yen urang tos pasini janji pasang subaya di tempat pisan. Ayeuna kantun kaikhlasan sareng kariduan engkang. Eulis tos teu kiat engkang cicing di dieu teh. Eulis titi nyaritana ngageuri bari nyusutan cipanon anu weleh murubut bijilan bae. Kawasna geus teu kaampeuh ku kasedih hatena anu saban poe minuhan pikiranana. Henteu Lis, kembang eros nu aya di engkang masih keneh seger, emutan engkang masih keneh waras. Namung Lis, eulis kedah aya kasabaran. Pasini janji pasang subaya urang kedah disarengan ku kasabaran sareng kaikhlasan dina enggoning nampi cocoba ti Pangeran nu Maha Kawasa. Margi upami eulis lolos ti dieu, sanes bae eulis katalangsara kabawa ku engkang, oge mama sareng ibu anu baris kenging tunggara. Bawa kumaha pijadieunana dikantunkeun ku eulis ku jalan lolos sasat ku putra nungan hiji-hijina. Cek Sudrajat bari manehna oge teu burung murubut cipanonna ngabuah kawung, sedeng nyaritana bari jeung ngadaregdeg. Duh engkang,
Sayak tos nama hiji jurang anu teu kinten kelung kawing anu bari sanghareupan ku abdi teh. Duh, engkang kumaha tu eulis teh engkang. Eulis ridho ikhlas puputu umur batan kedah kieu engkang. Ngan nepi ka dinya eulis titi nyaritana. Anu saterus namanya luuh kana dada Sudrajat bari inghak-inghakan kawas anu kanyanyerian jeung bangun kacida sedihna. Atos atulis sareng kunaon atuh eulis teh margi engkang teh asa beuki teu ngartos. Jep duanana jempet aya nu nyarita sakemek-kemek acan. Nu kadenge iwati kerelekna sora pancuran kokocoran balong anu teu jauh pernah nati dinya. Jeung inghak ingsreukna eulis titi anu kawas tase sidueun. Teu lila eulis titi cengkat tina dada Sudrajat. Paek neuteup kana beungeut panutanana. Kitu deui Sudrajat oge malik neuteub bangun deudeuh. Sarta terus ngodok sapu tangan tina sakuna. Pek disusutkeun kana panon jeung pipi eulis titi anu teu weleh merebay cipanon. Eulis titi pok nyarita pegat-pegat. Engkang, ibu sareng mama parantos sasahuran ka eulis. Yen dua sasih deui ti ayeuna nyaeta sasih rayagung. Eulis kapaksa kedah daek ditikakeun ka jalmi anu henteu dipisuka. Henteu dipikaresep ku eulis. Duh, engkang kedah kumaha tu eulis teh engkang. Nangkang teh bade ngantep bae ka eulis. Eulis titi segeruk deui ceurik bari nyaluuh kana lahunan Sudrajat. Dangan nyaluuh kana dada jeung kana lahunan Sudrajat panutan hatena. Hate eulis titi bisa rada tentrem teh. Eulis. Sudrajat sakedapan ngahuleng. Breh kagambarkeun dina pikiranana yen manehna sasat keur adu harupan jeung Juhana nu jadi lanceukna. Teu lila pok Sudrajat nyarita kalawan ancak lemah lembut sedang leungeunang usapan sirah eulis titi nu nyuuh dina lahunanana. Lis, memang ieu jurang tresna antara engkang sareng eulis teh. Margi kapalai ibu sareng mama eulis. Eulis teh kedah ngengingkeun anu sawaja anu sababad. Sedeng ari engkang puguh batan sakieu. Mungguh cek engkang mah saluyu sareng kanyaah eulis kanu jadi ibu Rama taya lian jalana. Iwalti kedah tumut kana kapala sepuh. Hanas eta pasini urang tea. Anging pangeran nu maha uninga teu ayeuna sugan jaga. Namung eulis kedah tumut kana kapalaena sepuh. Engkang paur Lis, upami eulis teu tumut bilih nimbulkeun huru-hara. Komode upami teu mah engkang ngagugu kana kapalai eulis anu palai ingkah ti dieu. Engkang teu wararantun teuing. Bilih teu kebat Sudrajat nyaritana kaburu ditungkup manten ku eulis titi. Duh, engkang kaniaya teuing. Engkang cinta engkang ka abdi anu teu boleh prihatin. Bluk de eulis titi nyuuh kana lahunan Sudrajat. Cak bareduy kadi heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian kaopat karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nemi Haja pamit. Permios.